Dede Sakti tah. Aing nanyakeun. Dede Sakti. Ucok. Lagi ngapain? Lagi main pasir. Oh, main pasir, kirain lagi mancing ikan. Iya. Lihat Tatan nggak? Tatan mah ke sana. Ke sono. Lagi ngapain? Lagi di gerumut sirum. Di gurumut siram. Waduh, kenapa nggak ditolongin? Di sana. Aduh, makasih ya. Atuh mara ke kompor gas aing masieun lah. Ada tega dipere ku pamarentah teu dipake ku aing belaan dijual. Sudah peledug lah. Tabungna teh sok bararitu, kali tega di kota nempo aing dina TV. Bararitu aing sieun Ini make ieu we aing main mah tur teuing aing nu mere bantuan ti pamarentah ge ku aing teu dipake Sieun ngabeledug aing pake ieu mah aman Paling tarang baga karera make ieu mah. Aing cai teu boga cai panas lah, sangu mah gampang aing main tawe ka tatangga sangu mah. Neangan si Tatan teu kapanggih tur teuing ka mana mah ulina. Ka Saudi Arabia meureunan ulin teh jauh-jauh teuing jangan teu deukeun kapanggih Jangan jelema hirup mah bangga teu daki pamantogan. Mun aya remote na mah ku aing dipencet di balik sorangan. Tatan. Nuju naon? Nuju papalahuan. Ieu mah sepeda. Tanya. Ma aya teu? Aya. Aya. Naon ci? Aya perlu weh. Oh, kalanya ulang Siap. itu ulang jekan lanya. Siap. Ya. Itu sepeda. Sok itu punya. Di mana-mana katnya. Moa. Tah geuning sia datang. Mana wae sih? Ulin mah. Ulin jauh-jauh teh sayang diculik. Mah aya nu nanya Ya sok. Nanyakeun. Saha sih? apa mah pakai sepatu. Make sepatu. Mau tas henteu. Bawa mak. Sia. Buah-buah si emok datang. Bejakeun nya ka anu nanyakeun manya. Mana ge eueuh kitu nya. Heueuh nya. Kan gitu. Heeh. Cung bejakeun mana eueuh kitu. Siap. Nyamanya, dikali tulang nyama. Heeh. Aing da bayi can beres teh anan goblok. Aing Mamun ka dieu manten nya. Ieu malah si tah ngajagaan sepeda, menilila budak teh di. Aya teu mah teh? Teu aya, Mang. Innalillahi. Lain paya tuh, Mang. Naon atuh? Teu apa ka mana Allah? Ka mana? Teu apa? Ka mana? Teu apa? Ya. Culi wae Cang culi wae aduh. Coba tanyakeun atuh mah teh ka mana? Nya ulang tanyakeun nya. Ulang tanyakeun heula nya ka ditu nya. Dagaan di sepedana nya. Penting banget. Dadah. Ya, ayo. Ieu malah si tah ngajagaan sepeda di wae. Is datang di wae mangkatan jelemana? Encan mah itu nanyakeun wae mah. Nanyakeun naon di wae? Nanyakeun emak. Bejakeun aing ka Tiongkok gitu. Oh, di ka Tiongkok. Heeh, bejakeun. Mah teh ka Tiongkok gitu. Ulang bejakeun nya. Heeh, jung. Ye. Mang, cek emak ka Tiongkok ka ditu. Ayo Tiongkok teh di mana sih? Apa? Kan Apa? tanyakeun deui nya. Nya, ayo. Nya. Nya, sok tanyakeun nya. Ka ditu nya. Siap, sok. Mak. Si datang di wae Ai Tiongkok di mana, Cima? Di Baghdad. Di Baghdad. Heeh, bejakeun. Ulang bejakeun namanya. Di Baghdad Di gitu. Baghdad nya. Mak eueuh. Mak eueuh gitu. Cek mak keur di Baghdad. Siap. Aci. Mang,
cek emak tiongkok teh di Baghdad mang. Ya Tiongkok di Baghdad asa percaya. Nya geus percaya mah ye. Mending kena tuturkeun wae gitu. Teu percaya soal Tiongkok di Baghdad. Mak, Sebalik deui wae. geus mak. Kumaha jelema itu tuh kumaha? Aman mak. Aman. Aman. Geus bangkat. Geus bangkat. Bagus. Berbakti sama orang tua. Gerak mandi, gerak mandi. Oh, namanya. Cerita. Mandi. Geuning Tiongkok teh di dieu. Cenah di Tiongkok tapi dihareupeun hau geuningan. Gini bapak. Cek. Kumaha cek itu cek? Kumaha naon teh Geus apa? 5 tahun eta can dibayar keneh wae hutang teh kumaha? Duh aing mah tong di dapur atuh Pak gitu deh di hareupannya ngobrol nanya. Ya hayu atuh sok. Anya. Hayu. Sok Pak caling Pak dinya Pak. Duh Muhun cek muhun. Aduh, Akbar. Kumaha itu cek? da kumaha tuh Pak lah geus lain hayang teu mayar da. Kumaha usahana keur kos kieu ayeuna mah. Teuing geus 5 tahun cek can dibayar keneh wae hutang teh kumaha? Sugan teh podok umur euy nagih-nagih teh. Kudu inget keneh wae. Cek, abi teh geus pusing cek ku atasan. Minum obat atuh. Cek teh. Minum obat atuh pusing mah. Entok diantepkeun wae Pak beuing gering. Nguruskeun hutang aja teh geus pusing cek, geus 5 tahun. Dicarekan ku atasan. Heeh. Atasanna carekan deui. Entok cicing wae atuh bapakna. Kumaha cek, uing mah butuh pertanggungjawaban ti ece. Bare mayar-mayar, bare moal-moal. Lamun ibaratkeun moal, ku abi bade dilaporkeun ke atasan. Ke atas. Heeh. Ka luhur dilaporkeun. Nya ke atasan. Toke mun atasanna naon? Ini adi luhur kitu atasanana. Lain maksudnya lain atasan eta cek. Bos. Oh. Gitu. Oh, gegebos. Boga gegebos. Gegebosna nanyakeun kitu. Muhun Kita cek. kieu Pak nya ku dibejakeun mah aduh. Sedih diceritakeun mah. Kumaha? Kan salah kita keur gering. Heeh. Teu bisa mayar teh gara-gara gering salah kita. Geuning naon cek? Burut. Sagede teko burut salah kita. Kamari ge geus disuat kamari teh. Make jarum pantut teu deui kempes. Terus ku obeng leutik. Ayeuna teh gundah gendol wae burut. Asal leumpang ge di dadah labor kana tuur. Jadi jangan berobat salaki gitu. Pak, lain teh hayang mayar hutang lain. Ieu teh minta bijak we mah, minta bijaksana gitu, sana sini gitu. Tak ka bapak bejakeun ka gegebos, ka gegebos bapak gitu di kantor. Cepiat teh lain teh hayang mayar gitu kana hutang teh. Kan salaki keur kena musibah. Coba daging jadi dina kelek sagede-gede termos. Daging jadi dan burut. Tidak kamu menit ke karunya gitu. Lamun teh kamu musibahan mah dibayar, Pak. Pan budak si Tatan geus gede sakola. Si Tatan ge sakola sapoe teh jajanan doang ge 3 juta. Pak ku dibejakeun mah. Kamari ge meuli roti bakar dibakar jeung golobok-golobok geus ku si Tatan aing bayar 3 juta. Lain hayang mayar hutang gitu, Pak. Bapak gini kalah ceurik kunaon sih? Terus uing kudu kumaha cek jeung laporan ke atasan cek. Laporan mah di lapang we atuh bari kitu tah lapor gitu. Sama upacara cek. Upacara teu bejakeun keur kena musibah. Jadi kan itu yang usaha teh namanya nyeun seblak gitu tah jang usaha deui supaya bisa mayaran hutang. Kita hayang nyeun seblak. Itu seblak kareta pancan aya. Pancan aya seblak kareta digodog hulu kareta teh. Jadi kan sugan we ieu mah payu gitu jang supaya bisa mayaran hutang. Kumaha carana tetapi modalna teh can boga. Oh, modalna can boga. Lamun aya mah kitu, ieu mah rek pinjem heula jang modal supaya bisa nyetoran hutang. Hayang disetoran teh hutang. Ya hayang cek. Heueuh berarti teh kudu usaha. Muhun. Nya. Lamun usaha kudu aya modal. Muhun. Tah eta mah nginjem heula sugan aya. Sabaraha?
nya 2 juta atuh sugan. Nah, ai gede mah ceu eueuh. Oh, jeung beureu kumaha mau bisa muka seblak beureu jadi sebluk engkena. Teu sigana ai jeung modal seblak mah aya insyaallah. Heeh. Aya. Kepan penting mah kan bisa bayar hutang. Iya. Kan lamun dagang meureun menang bati. Nya. Batina pake nyicil. Heeh. Kitu maksud Aya. teh. Insyaallah aya. Mana coba etana? Sabaraha Ya, eta mah sabaraha we aya butuhna mah kan 2 juta. Ngan eta bapak rek mere modal sabaraha heula kitu. paling ge aya 1 juta mah aya ceu. Heuh kajeun teuing 1 juta oge. Kedapnya orang eta heula. Heeh. Samarena ieu teh jeung jadi keperluan deui 1 2 3 Heeh. 6. Keun bae panu penting kan bisa mayar hutang ka bapak engkena nyicil ka kantor. Iya. Supaya bisa nyicil ka kantor Nah, gitu. Hitung heula ceu. Bising kurang, bising leuwih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200, 500, 600, 700, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 1 juta pak tah. Ijang modal, iya, nya. Tapi ceu ieu urusanna kumaha ceu? Kan ceu boga hutang ka kantor. Heeh, apaanan kita meureun ceu teh jang modal dagang. Lamun ieu modal dagang geus menang bati. Bisa mayar hutang ka kantor. Tuh. Heeh. Oh, gitu. Atuh kitu mah. Paham. Terus ari ka uing kumaha mayarna ceu? Oh nya engke lamun geus beres hutang ka kantor. Meureun lila ceu. Nya moal atuh tibang ge 5 tahun mulai di lila-lila kumaha tibang 5 tahun. Apana ke dibayaran hayang supaya teu dicarekan ku bos. Apaan meureun bapak teh boga gegebos di kantor. Supaya tong dicarekan. Kitu meureunan itu kudu mayar hutang ya. Iya. Ke pan lamun teu usaha mah meureun kumaha. Heeh sih emang bener sih. Meuli bola ka mah kuat sakol buntung meuli bola si Tatan. Tahu bulat dibeli kabeh sebagai bisa sakeur spiona doang kamari ku si Tatan. Di kumaha bayaran hutang eueuh. Jadi berarti mah nginjem ka bapak. Lain ka kantor gitu nya. Alah nuhun Pak ye suka rek balanja. Yang ceu enak mah ceu balanjakeun jeung modal usaha supaya bisa kasih cicilan ke kantor supaya uing teh carekanna. Gitu. Itu bagintennya. Terus abi uing heula. Bagintennya. Siap. Aduh, alah. Mana aduh aing nyaan alhamdulillah aing bisa balanja ieu duh. Ampun teh nganan. Adena tapi lamun dibalanjakeun kana eta kana seblak ge meureun batina ge leutik. Aing teu boga sendal, si Tatan teu boga baju. Mending ku aing pake ka pasar isukan mah balanja shopping, yes. Katipu ku aing tah sia puas. Astagfirullah. Kunaon uing nginjeman ka ece nya. Kan uing teh sitah nagih ka ece. 5 tahun hutang ka kantor.